Sampurasun dulur-dulur di lembur barayanu di kota kiwari simkuring ayat 34 dinten sabada Idul Fitri. Alhamdulillah ningal ieu lembur tetep asri walagri cikangkung nu matuh mangsa katukang jadi nyimpen hiji carita dimana kuring keur leutik ulin di dieu. Ayeuna tetep ajeg tetep angger boh dina suasanana, boh dina pakakasna, boh dina keakraban lemburna nu luar biasa. Begituna di ieu tempat tepatna di hiji sepuh namina Aki Tibi simkuring kali dulur-dulur di Sunda Galuh Pakuan rumah budaya sejanepangan ka para sepuh sejatang tosna silaturahmi nu utami anu alhamdulillah utami nama hoyong tepang pikeun tiasa sosonoan. Tah ieu tangkal kawung nu melengkung hiji ciri urang cikangkung mah pinuh ku tangkal kawung gula arena pasti loba atuh gula nu ayeuna diberdayakeunana geus araya ku kituna simkuring umaja. Hayu urang jaga ieu lembur, hayu urang piara ieu lembur. Kusaha deui moal mungkin urang kota datang ka dieu miara tapi tangtuna urang nu aya di dieu wajib miara. Sakitu nu kapihatur ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu teh cenah ngarang menang susu. Dus nini susu. Tapi damahnya sehat teh nu karaos. Jangan iwe biasa ieu. Di teh bocokna tungtungna. Mohon apa ge butuh. Tos teh aya di asa. Sabar eta, ada yana. Ieu sale anu diacukan di bajuan kutipung. Tipungna tipung asli. Sanes buatan pabrik. Geser eta teh. Salawere bueun. Wantun diriungkeun. Ieu pedok pisan. Nya, keun bae diaukos. Ieu bukan mak ulah biasa. Kudu dijelaskeun bahanan naon. Bias tanina ngandung karbohidrat, protein tinggi, non lemak dan oge sanes makanan anu instan. Artinya ieu makanan anu tuangan anu makan nyihatkeun. Di zaman para wali, di ka zaman ayeuna ranginang. Jadi ieu namina ranginang. Kajeung sanes rangining. Ranginang. Kami bade Pedok.
Teh